sedikit janda. Aturan kapa ayat blok pasir munding pangesa dua rasa Pak Ayat. Sore ibarat dahan potong seger nyambung nadi anjir aku ngarah ke tanah hati tinggal ke tapak kaperi tapak kaperi perih kunaon cenah pangesa anjir datang deui Perih kurasa. mila ide megentosna asih geus bari ucap sarebu hampuran bari anyur cuci soca Bang Joshua tuh socana kita ya di dalam Joshua tuh yang cuci soca aja. Ya Pak. Sedih. Beri tinu hatenya nyuruh dina soca. apandunya papasangan aya susah aya bunga Iya gitu. Aya bunga susah eta si soca turun. aya kodok-kodarna Pak Keren kumaha senanya Usapan tunduk. aya nentu gese serba salah. aturan ka urang pasir munding dina acara silaturahmi ya kakak sepuhan Itu kumaha ieu kumaha. kuring kasiksa itu kumaha iya kumaha itu senang hutan aturannya kalau ke orang Tanjung Sari kalau ke orang mana tuh kayaknya Cibalamohan ibarat dahan potong sekir nyambung deui gara-gara Pak Ayat terbager anjeun anu ngaraheun tanah hati ninggalkeun tapak kaperi perih kunaon cenah atuh eta geuninga anjeun datang deui mawa Di toel teu nepi. ngucap sarebu hamuran bari anyur jodoh cisoca koring teu bisa kumaha cenah atuh pangesa berat nyuhun berat nanggung berat narima kenana
kenal ke orang Pasir Munding. Di Tanjung Sari. Ini mangiringan. Mangiringan. Oh, sebenarnya kasep. Jaga kasep. Gitu kumaha lalakuna cinta. Panitia pengen sama kena hiburan wae gini kan. Ya, aduh. Pada sebuah mah jadi kayak nunutan. Nah, jos ya di damalna. Jadi fokus. Itu hiburannya tegang ya. Ya aduh, nunutan. Sosial sarang malam Pak. Gitu kumaha cekap asa gitu gitu. Atur nuhun pangresa. Apunten ya, kanu gaduh lagu sanes ngarepsak ya. Ya mah acara silaturahmi apunten ya. Oh, biasa. Kamu nggak mau mulai? Nggak mau mulai. Tawis reus kana seni Sunda. Ya, gitu. Saking kureusna Saking gitu. kureusna. Ieu sareng kasepuhan. Tah gitu. Anu kawit nanti mana balamoha. Cibalam. Cibalamoha. Cibalam. Paling mana Cibalamoha teh, Pak? Paling wetan ada. Dari beda kabunuh. Alhamdulillah.